Hey, my friend, my brother, my sister, my Syaro, my Muna, kumpul kalian. Selamat malam. Malam. Saranaannya. Aja. Bapak Haja pasang. Bapak Haja damang. Aku Bapak Dadang. Bapak Dadang. Anak-anak, mama-mama, bapak-bapak sadaya dalam. Nama saya Aja. Asal Padalarang. Pakai sabar dagang barabadan, anak ayam, anak cak-cak, anak kadang, kadang-kadang rana saya dagang. Malakan. Apalagi balan-balan dalaratan. Ayah balan-balan dalaratan. Balan-balan dalaratan negara Padalarang. Baladiayan, ayah baladiayan. Ayah. Kakak datang di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biasa tepang di Zarin Jimburi. Alhamdulillah. Mana gitu? Angkat nyaba. Ini tuh udah sabar tak. Subhanallah. Diam. Jangan ini. Kumpul lagi baru dah. Hari datang teh kenangan atuh heuy. Tak kenang sakitu ngaborobot. Menes sararepih kieu. Sakitu kenang ramena kumaha ieu teh. Gusti. Buat padedengean. Gamelan sararepih kieu kunaon teh? Sakira bulan kita beuh. Sakira gandeng kieu kumaha teh? Aya gandeng. Menes sepi kieu teh. Ieu teh. Kumaha dedengean anak. Sepi. Ari jelema loba tapi sepi kieu. Hayang dikenangan atuh. Kenangan cenah. Kenangan cenah keur. Hayang dikenangan urang teh itu. Jika saya datang dikenangan itu dikenangan aing salah kajar. Ya sok ayeuna mah dikenangan cenah. Gandeng tadi gandeng. Astagfirullahaladzim. Loba jelema kieu ya. Gandeng tadi geus teh. Lain. Gandeng. Itu di bumi Padadang itu. Sumur bola. Di Padadang euy gandeng tadi ge. Ya iraha di burung-burunana. Alah kurang daya mau. Hei, tuh mau anjing. Iraha kejadianana. Buat orang jelema teh. Nah, bagi kejadian apa sih nih? Gusti. Dium. Bororo we jelema. Warek kene. Diuk anjing. Saat di tanah. Baik di tanah, di diuk. Warek kene ulah emas di mah. Alah, make dia lauk mus bae. Astagfirullahaladzim. Boa budak setan. Dari mana budak?
Ampun. Berbeda. Kali reka dia teh bebeja atuh pan urang teh salaku RT di dieu teh. Ya, RT bulan. Apa? Diam. Mawa kadahar can lapar. Ada dengan Ah, parah jalma ya. Parah jalma parah. agak ada maaf. Naon kita kelawak kan? Ngomong naon dia? Wes dia. Nah. Dium wes dia. Kok itu kita sare gitu. Yuk, bentar bulan. Awal. Sakit tuh pakai bohong dan dengan sesuai dengan Diam. Budak letak. Budak lagi. Budak letak buat si Romo itu ada. Diam. Balasan. Pagi. Sorry my friend, sorry. Sebagai mana? Wey, palingan si Eta. Oh, sebagai mana? Sorry, hoy. Datang. Wey, kompak sa RT. Ani, apa? Bulan ini dah jadi ulas. Oh, ini masyarakat. Jawabannya kan ngomong mah sih tadi gaji. Hari kami. Oh, saya
joget di dua lekun. Saya tamat sudah biasa. Wes, ya datang-datang minum Karena arak putih itu saya tamat. Pakai botol enggak. Selamat malam bro. Gua on dulu minum dulu. Astagfirullahaladzim, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, kade jeung si Eman. Anjing nyanyi naon goblok? Tahu Ustaz bilang gitu. Tahu Ustaz. Datang-datang ujung mabuk ke era. Anjing ayam dibatak ku botol siap wae. Aku botol, masak botol. Senyawa aing keur on anjing sok pencet open geramet saya. Bunga udah ketrek itu. Parah tuh udah PCD saya. Udah power on. Aduh seri kenal. Anjing bener cangcut anjing. Abangnya mabok. Baru begini. Bisa wis yang ini kebatur. Ini ada ngadenge aja. Pasti ada. Wah parah. Ayah jalma parah. Negara bagan. Negara bagan. Aja. Wah, tempo aing minuman Rexona. Ibu mah Rexona. Aing bau kelek awak leguk Rexona ku aing. Mejana Pak RT jeung Pak RW rek merede anjing 2 botol cukup. Wah, mungkin. Wah benar bisa temenang teu mungkin. Ya, mabok teh padesnya dilarang. Dilarang euy ku agama temenang ku pemerintahan mabok teh yeuh. Hade. Ulah minum minuman keras. Dah, ada orang minuman lunak anjing. Aja tulang lunak minuman keras dan minuman besi. Aing mainnya minuman keras di lemok aing anjing bersih goblok. Itu saya tambah. Oke bener. Nah, suatu pasar sini pasar. Nah, anjing nyebut setan goblok. Ayang di pedang pura gaji siang. Mana di pedang pura gaji? Aing di penang siap kesakar. Yang di kadek di pedang mulungit sih teman. Nih mabok sabar botol datang-datang si anjing ngacapruk. Kopi ala anjing 3 botol. Coba tuh Bea kabeh kumana diinum. Teu. Nu hiji dipenta ku si Acuy. Nu hiji deui anjing pepes. Nu hiji deui dikuncung ka sumur aing keur nima. Aisyah mabok naon? Mabok hese anjing nyokot ke dikuncung ka sumur aing demi halo aing. pikiran eta ieu dikucung. Iya mabok teh euy, gade euy. Aing demi halo mabok. Kamari anjing jengkol jeung takokak pucek minum bae anjing on aing demi Allah. Jengkol okak tadi oplos. Ya dioplos teh. Campur naon deui? Campur minyak angin. Kamlau. Geus
dari naon mabok ya ngabukeun artis lagi pajarkeun teh adven bangunan padahal bangunan kan wah wah jangan ngacaprak anak wah jika lo ini waktu topi adik ayo ini gak nyala ini nah aing kemarin demi Allah anjing tuh boga duit ge aing mah kurban moal eleh anjing kusia nu beunghal goblok kurban sapi naon lain aing kurban perasaan anjing korban benareui eta mah tuh urusan pati aku batur mah sapi mah korban sapi, batur mah domo, batur mah onta, ieu mah kurban perasaan. kumaha aing anjing batak wae ya orang mana anjing dipegat balik ngaji wae goblok ya paut di mana paut goblok Main paut anjing Tuhan siap. nyaho paut mata jeung umur nyaho paut anjing batu ali demi Allah aing milik anjing kejelema soleh anjing manya jelema soleh gitu baik punya jelema soleh demi Allah anjing batu ali coba aduh anjing dikotak dasarnya mabok tapi betul kali ini virus oh cokot tadi cokot yalah ini bola kan dapat kira bola tebakan Biasanya sama goblok cicing sugan teh minta eureun aing badak teu parkir mobil kan minta eureun ka aing mabok maksudnya teh maksudnya mah eureun mabok setan anjing setan aing diarah anjing lah batu alian tuh sok cokot tadi cokot tapi dikotak anjing aku sing sini aduh cokot 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 ya ini dia sekali lagi dasar milik anjing naon cang naon dikotak goblok dasar milik dasar goreng milik ya aing ngerek ngelem belak ke dikotak demi Allah aing jadi monde dapat goreng milik dapat goreng dodonges mungkin naik atau boleh kata demi Allah aing padadang teu nyawer ka tuh launya aja gak terasa pet tuh lamun hayang ngawir ting sopan beku dang nyawer mah hei cing sopan sia teh itu dibayar boleh yang dibayar cing sopan ada gunggung gak cing sopan itu gunggung naik sopan nah ada orang ada gunggung gitu aja deh nah ini sudah pendeta kan udah nyawa doi rasanya doi ada gituan gitu doang jadi doi ya yang keras dong kayak minuman keras kamu dong aduh bagus saya tahu bagus gini jangan mana kadang ada itu kadang dasar itu lagi gampang baru nagani gampang bro kadang aku kadang gua pengen nonton
Terus ngeraknya siapa itu ngeraknya siap. Aduh, kemana-mana, agendam, kemana-mana, agendam, kemana-mana, agendam, kemana-mana, agendam, kemana-mana, agendam, kemana-mana. Geus aneh-aneh deui we nya. Pasulit teh ya Pasirok. Ayo di mana, Bos? nyakeun eta budak. Tanyakeun ka Baradang. Baradang, ieu budak kami nanyakeun. Di mana? Di Pamoyanan Pamoyanan euy. Mana matahari moyan? alah Pamoyanan kritis budak teh kritis. Karena lembur ya, Pamoyanan. Atuh lagi moyan mah urang we jam salapan. Ieu mah lain rek moyan panempoe Pamoyanan ngaran lembur. Oh, pakai bapaknya lamun ibu-ibu nanti Pamoyanan. Si Adi, Pamoyanan jeung Pamoyanan bukan pusing ibu dah. pun ada yang budak itu Ini Pamoyanan. Berarti Pamoyanan. aya ini Moyanan Anak nakal. ngomong gede lah ya. Oh, yang disunatan, Abah. Atuh aya juga teuing. Apa yang disunatan? Engke geus boga duit. Lain ku duit Abah ku peso disunatan. Di kalau geus boga duit siap wae disunatan dipambelikeun peso. Lain buka indung budak nangkang betul nangkang. Mane teh maot. Harus Abah dipaehan Abah. Hai dipaehan wae maot geus watuna. Kurang ajar si waktunya, Abah. Kurang mana sih waktunya tuh? Kurang mana si waktunya? Kita harus gede kurang dipaehan si waktunya. Bejaan euy. Dicana ku Gusti. Dicana ku Gusti. Gusti teh mah harianu. Abdi di sana, tapi pulang ke rumah mah. Euy atuh terus watuna, geus mulai ka Jatim ulang kasar. Tuh siapa? Makin di mana jati Abah? Kira boga duit atau orang tadi dia ulin ke Padadang eta teu minatan manehnya ngan sunatan masal we. Abah naon masalah ada hitaji. Masak sia teh Lain pinter budak teh nya. Budak teh pinter tapi musikeun. Abah hayang disunatan ya Abah era aku barudak Abah hari mandi ye cenah maneh mah can disunatan make kupluk kene. Aduh pakai kupluk. make kupluk. Betul bagus diharelep Abah. Yang mah dikupluk kene Abah tuh menang ke masjid hayang diajar maca Iqra Abah. Nyaho Iqra teh nu baruleun baronas deui. Syukra Abah. Siapa mah bohong belaku. Kolor sadeh. Maca Iqra Abah tah dina Iqra teh diajarkeun ku guru ngajina teh. Waca. Alif tanwin jabaran, alif tanwin JRI, alif tanwin PSU. Sak Abah baca. Alungkeun. Bodoh kalau teh gini. Ikun Abah dorang asya bener. Ayo buat orang gitu. Ayo buat orang kabus kalau. Tanwin jabaran, tanwin JRI, tanwin PSU. Sak Abah baca. Ban serep. Dasar si bodoh,
digarekan siap. Nah, mana aku Lain ban serep abah, ban bimbun. Tahun deh cenah. Dengan sih. Kenapa sih anaknya bapak? Gua lah jawabannya. Abah, Kalau ayamnya apa ya abah? si kene hayang disunatan, ayeuna geus hayang Lo motor. beunang leutik kene. Nanti kene sia teh buka motor teh kudu boga SIM. Orang polisi. Bisa ditewak ku tukang polisi teh. Lain tukang polisi abah polisi. Tukang polisi apa abah saking tukang polisi? Leuy, Ada abah, ayam kota ya abah geus ketua abah. heueuh kene panglikeun paling geus jero sia. 17 tahun. Heueuh teh. Abah tuh abah geus ketua ayam kota ya abah. Sabar, iri gitu ya, Bang. Teh aing rek ngiridit. Da ieu mah teu make DP ge bisa bae pake diritkeun. Motor bebek teu bebekna ku aing sia. Abah jadi bebek apa? Bukan dikut ku sia dolan di Paraban. Abah geus ketua abah ayam kota ya abah. Nah, sia ieu kana tongong aing pas ye. Tadi si abah aing teh ayam kota. Lain motor goblok modal sia teh anjing ah. Udah cadel. Tarik teuing atuh sia teh. Jadi ngebas kena tanda tak bibir teh. Kotak kamar. Cik atuh semarangan teh segala. Cik atuh hari joget teu bener we lalaunan bari jeung inggal-inggal teu bareuh lebih. Ulah semangat teh. Tukang kenang nggak kemarin lah. Karena kamar sih. Ieu mah di bola. Urang ini kamar ta. Ngomongnya soal kroket sih tuh. Mana teh? Kamar teh sama dia jajanan. Kamar tatu nagara. Waduh. Lamun apa negara dibalik wae. Diu. Wah. Obat. Masa dia nak beli mana? Kemana tuh? Jadi baik.
Dengan baraban hayam. Aya adan aya gini salat naon yeuh. Aduh, tak ada. Dia ngomong tengah nih. Abung tengah dingin cenah adan. Geus ngomat deui. Alah, Kan ge adan saberes si Soma. Dasar budak siapa? Itu di kemana Gusti? Ayo orang jadi bapaan euy. salah ieu. Aing ditinggalkeun. Neangan aing demi alokana ojek di permana ka dieu. Sia deui teu ngajakan. Maneh deui. Sok atuh pipi dari semuanya. Ulah tiura. Pemimpin dari pasukan antara sing tanggung jawab. Iya. Maneh teu tanggung jawab ka aing salaku pimpinan ninggalkeun. Oh, Pimpinan. Heeh. mana salah pimpinan itu? Ada yang salah. Oh salah. Ada yang salah. Kata-katanya salah Bapak. Bapak mana Bapak? Salah Bapak. Kalau dia mungkin di Jawa. Oh, itu si bapak mana bapak? Bapak kola. Lain dari mana ngomong awal siya? Itu bisa kesini. Biasa cangkel. Cangkul siya ini nak. Kagak. Saja adat saya mah. Bisa bayang bisa. Bisa nyebut kagak hanya padadang nak. Saya mah. Ada kapatayan. Tuh bisa kagak. 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 Kita ngapus Pusing aing di tengah gede. Aing rusuhan di Bekasi aing. Lain eta mani lamun nyebut eta hese. Sia lamun nyebut buntu naon? Berhuntu kan hese. Gampang. Naon? Alat barang hakan. lamun nyebut irung Alat napas. Bener deh. lamun nyebut panon Mata. sirah Kepala. eta juli Alat tangkap kata-kata. Kalau di polisi. leungeun Panangan. suku Alat jalan-jalan. beuteng hese hiji Gampang. Naon? Wadah padaharan. Wadah kadaharan. eta lamun nyeri beuteng tuluy muncul naon sih hiji hese Gampang. Wadah padaharan ada masalah ngabayabah. Wah gawat. Kabayabah kana palakakan. Ngabayabah karena palakakan kababaya. Marana kababaya. Anjing. Belum wonten leungeun bujur eta. Kita namun nyebutkeun awewe anu can kawin sia. So gampang. Naon? Parawan. Beki aing. Lain segala bukti. Ini segala bukti siapa? Segala hal
lamun anu geus kawin kudu diserahkeun naon sia gampang randa kabuki aing Menisagana buki eta. Coba sekoplosan. ayeuna lamun awewe nu geus kawin kudu diserahkeun tapi geus nini naon jadi hesing gampang naon randa kawakan kabeuki sia lamun nyebut kereta api kendaraan panjang jalana wajah tapi heueuy Karatas panjang salah. hari nyebutkeun eta naonnya nu hajat bapak dadang tapi heueuy tapi cacawe nanya acat hari eta halo sia yang cacarawakan negara Panwayang Iya. hari sia nu ngingkeulkeun urang dalan dalam hari eta ngaranna sia sok anu alok sia ngaranna Odin tadi bisa belum Kita bisa mendebat awal ini. dan canggih lagi arwahnya ini ya iya ayeuna lamun Setiap kali tinggal di sini kan. Oh, mesti. Kita coba gitu. lamun diri itu mana diri Sorry sidang. lain lamun dibanding urang dina dahareun Ubah-ubah kan. lamun urang Naon tah? kue bolu Mun taruh kue bolu. ada yang Sieu bolu kuskus Bungkus. baru kukus sieu kue putri malu anjing putri malu jadi apaan anjing ngeunana 30 anjing ya apaan anjing demi Allah Itu cara punya sih. lamun si eta lapis lapis di lapis tapi terus kiting ya Iji eta. Oh, jelas. Kita kamu bolu. Naon aing. Naon naon. Sok mikir eta aing naon. Kamu pan bolu dari itu. aing baru iya teh jangan teh bolu kuskus si eta putri malu aya putri naon anjing lamun si eta mah lapis Daun kan. Daun sudah. oncom burung teh Sok anu goreng apa aing. lamun dinang nyot Aduh, di nangnya tuh mah. aing ngejot pantak waduh wah mantap nyerang sieu olak Coca-Cola dibalik Coca-Cola Sekolah sudah. ieu si eta mah kating deh Waduh, anjing kayak kating deh si goblok tiga batek gitu dia. si itu botol cap dua anting Naon kan? Tidak tahu dah. nyot naon siapa Sok goreng apa aing goblok.
awewe kain lamun dina mobil mobilnya aing Alphard anjing gaya Alphard 3 bos aing lamun sieu Avanza kitu-kituna lamun si eta Alia Rohani mobil Alia Rohani artis Aila lamun si itu pisut aduh Nyawa teh mobil pisut. naon kan Hah? Sejenis bemo. Pisut. si eta di naon kan si eta di naon kan boga mobil oh si awas apa ngambek tahun oh anjing goblok kira onget si muda abang cicing ya Ih galak euy. ayeuna lamun dibandingin urang boga duit samiliar tuh si aing samiliar si mana rek beli naon anjing Rek boleh anjing goblok Ih galak siapa? ya sekarang tapi ya kakak sebenarnya Galak siapa? Familiar aing. Beli naon? mana gula Oi. Mana beli naon? Saya mah wajib kira-kira dagang salak aja lah. dagang salak. Waduh, semiliar dagang salak anjing 30 truk. Lewi di mana datang 30 sedetik Hari mana? Moga duit semiliar beli naon? Bima rek dagang kopiah kopiah sing loba dibagi-bagikeun keur naik haji amal ibadah Wah hebat. Sungguh mulia cita-cita muda. Hebat. Mana beli naon? saha nu nanya Namun boga duit samiliar, sia rek beli naon? innalillahi wa inna ilaihi raji'un Geus moal balik. Eueuh nu mah di eueuh. iraha kejadian nanti Geus teu balik deui wae. Ya bukan omongan gitunya. nah rek balik kuburan mah kuburan Kita kadenge goblok. Mana rek beli naon? so dirinya hula rek boleh naon Nah, aing mah rek beli domba rek dijualan keur kurban aing mah. apa eta mah urang nu mah Aing heueuh poho anjing. Poho tukeranna. Tukeran anjing. tuker sama goblok nanti aing boho tadi nama mereka dagang domba tapi manehnya geus ngarewas ka aing aing mah rek beli domba oh kemae kok kemana domba usaha domba semiliar domba usaha domba samiliar kok lain mah dijualan ke kurban bro kamari hargana sabarang 2 juta setengah suah leutik tetangga leutik teteh Heeh. dirinya rek naon Aing mah rek kebon kangkung. aku bakal Wah, 2 mili samiliar kangkung lega. Pambayanan kabeh pelakan kangkung wae. Jadi bos kangkung. Sebab teh kaceritakeun lamun kangkung jam sarapan teu beak wae kangkung. Teh sing ngurus kangkung mah sakali melak wah ngalahan teh terus wae. Jadi kangkung teh prospekna aing malus. Mane naon domba? Naon domba? Kamu di mana sih domba? domba satu domba ada semiliar domba Familiar beli domba di kamu di mana? rek di tahun ke kebun kangkung mana Ih, ada ibu ajak ribut kain. Atuh bea kebun kangkung aing. Hari-hari aing jadi bos kangkung hari di tanya aku domba mana mah. terus di mana deui so pantes dibalik kabeh kumaha kebun kangkungnya tuh kamu di kebun kangkung mana we domba aing teh Ah, ajak ribut anjing. Hayang ribut jeung aing. sok ini di mana sok kangkungnya domba mana di kebun kangkung kabeh mana kemana hah ribut terus ribut hari domba na aya kampung na aya weuh Weuh.
Nah tuh siapa diributkan umum astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah mereka-mereka ini. Dari godaan setan yang berkutuk. Tapi dipikir-pikir mah tidak udah mana aja. Duitnya dia pakai sari kayak ngalamun. Siap udah pasti aku belum. Aneh-aneh lah pemikiran. Woi. Ayo buru-buru ayo lah cari semua dirinya. Oh, siapa nih? Ayo ya bilang. Nah, ngomong-ngomong dulu. Api-api nah, dah. Siap, baris. Contoh dia mah. Ada baris. Masih baris. Baris berdua. Siap. Lamun mana rek ini sampai dan perang kudu siap jiwa raga. Siap? Siap lah. Siap. Ya. Gimana kok? Siap? Siap. Ayo narik ditanya. Lamun berjuang ke medan perang kudu kawas mau ninggalkan Kanangnya. Ding. Pemajikan anak. Pemajikan anak. Pemajikan anak. Nah, cara gua sampai ngomongnya deh. Siap. Mau bae ninggalkeun belang. Belang. belah dulu Jadi ninggalkeun belut, ninggalkeun belang. Mau bae ninggalkeun Belang. belah bae ayo lamun gajah maut ninggalkeun belang. Sana belang. Salahnya gajah ditirisin di kebenaran ini. Oh di daerah kiri dan di kipasannya adalah Gajah maut ninggalkeun Belang. belang Belut. sama belut. hanya orang yang ukur belut. Gajah bae teh ninggalkeun gading. Gading. gading artis Banyak gajah bae ninggalkeun artis. Gajah bae ninggalkeun Gading. gading belut ya kita belut di we apa lagi kana belut. Jadi lamun gajah bae teh Gading. gading. lamun jelema bae ninggalkeun Gading. utang pemajikan Belut. Ya tabang geus belut teh wae. lamun manusia bae teh ninggalkeun Jasa. Jasa. jasa Belut. Nang belut teh bae ieu. Mohon siap. siap Jelas hidroksina tuh. halo bah Dengar aja. lokodor gerak Ayo bodor teh. Depan, Tahan baca depan. Lokodor gerak bahasa Sunda. Lokodor gerak. Nah, itu. kuapes gerak Mau gua pes nih. Kanan. Oke deh. lokodor gerak kuapes gerak taktik Mau taktik. Letak jadi. Mana? Lalu jalan taktik namun datang ke sirahnya datang. Bohong.
Itu pikiran sih Itu namanya. mah yang kaki gue. Kencang kanan gerak. Sarung penyosa kanan bre. Tinggal kanan. Sekali. Kencang kanan gerak. Para rodo kami. Mana turunkan. Kencang kanan gerak. Eta geus jadinya deh bodoh anjing. Turunkan gerak. Ya, namun rencang kanan di mana-mana rencang kanan. Gerak. Tah, di dia. Siapa di dia? Eta mah kecap. Belaku, dia pakai cak. Dia ke kanan, di kanan, katuhu. Katuh ke kanan. Katuhu teh kanan, dia lain dibeli kecak. Belaku siap. Muka muridnya aing para rodo. Kencang kanan, gerak. Turunkan bodoh anjing. Rasa apa bener kanan kiri. Baik masalah. Lain di kanan mah di dia. Tah, kanan di dia, kencang di dia. Siapa kecak? Belaku. Ya, kira-kira. Tabakan. Tah, balik ke dia. Kencang kanan, gerak. Tah, di dia. Di dia, kencang kanan. Sedang kamu. Sama salah nih. Jadi dalam kanan teh kali tah kanan tadi kecap. Jadi dalam ini kan. Syarat. Tah, kanan di dia. Belum kesak. Jadi di dia, kanan teh. Hati-hati salah. Tah. Ampura yang salah. Mau minta hampurannya dulu. Ampura ini dari ampura tok yang baca. Ampura mana? Pura-pura barang tadi. Ampura kain. Ampura baik dikisik pada tersebut. Banyak saya capek baik. Maafin deh. Ampura. Insyaallah. Ampura siap. Belut. Terus belut deh, mari belut deh setan. Ngomong dagang belut setan. Siap. Laksanakan. Masyarakat haus deh. Aku nak maju. Maju. Gerak. Kemana majunya? Saya maju kamar tadi. Pakai sini. Mana ada dua. Ayo gerak. Maju jalan. Dua. Tong disurahkan ya anjing. Cici. Dengan apa musuran mah? Berhenti. Dah. Dua lagi sih. Ayo. Baru dengan goblok. Pemimpin kemarin. Siap. Iya benar dia. Aing pemimpin mah. Iya benar dia sudah kayak. Dasar milih pemimpin. Pemimpin juga aing botak. Kamu bendera. Kemana? Bendera merah putih. Kemana? Gerak. Tengah. Tengah. Ini apa tuh Farman? Apaan baru lihat? Maju. Maju kayak itu maju semua batu. Itu boleh. Wah. Haji. Subhanallah wa bihamdihi. Oh. Wah. Kamu sih? Mana yang salah? Ya. Ya, ya. Aduh, jalan atas, bawah, atas. Kawas pocong. Kiri.
kiri. Awas kabur. Tangannya adalah kiri terus. Tangannya itu. Aduh. Pakai kanan. Kanan, kiri, kanan, maju, mundur. Wah, nepi ya. Bisa cek nurut atuh. Kayak halus ya. Pasti halus ya. Yap. Belum. Belum teuing. Urang mah torek-torek ge pertanyaan ka maneh. Sorana hileut kumaha? Hese, Hileut. Aya selain Aya sorana hileut aya. Kumaha hileut? Pucuk. bener. Belut. Ayo sah ngomong aja. Ayo sah ngomong udah bingung ya. Oi. Ngomong apa? Oh. Cepet. Ayo. Belut. Mau lebih kan? Oh. Aduh. Berarti gimana? Allah. Ayo. Ayo.